Cekuring mah jalma munafik teh nyaeta bejana hobi ngorek nepikeun ka sawo batur gede acak. Ari melak belutna tara haseum. Eta mah ka urang atuh. Cek ona mah jalma munafik teh nyaeta ongkonya ka pamajikan lebih ka dibeja-beja ka batur. Sakalina pamajikan gering ni are-are. Dasar teu guna. Cekuring mah jelema munafik teh nyaeta ongkonya aka indung eta geuningan sakalina indung minta duit ngomongna teh hampura mah ayeuna mah teu boga duit usahakeun atuh sia teh teu guna. Saur onah mah jalma munafik teh nyaeta Islam. Nah geuningan salat tembang betong. Eta mah ka ona atuh nyindirna. Cekuring mah jelema munafik teh nyaeta paribasa cik nya cekok sabatang can keburu meuli cuk urang mah ngomong we teu boga duit haseum teu guna. Saur ona mah jalma munafik teh nyaeta bejana tara resep sinetron. Mang paatna cenah. Eta geuningan pas diintip keur lajokian santang teu guna. Cek ona mah jalma munafik teh nyaeta minta duit jeung mayar kuliah. Nah geuningan dipake poya-poya haseum teu guna.